tapi takabur di jero hate teu pernah dikumbah, hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan, ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean, datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah, bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena. Hiji we Allah, perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegerahan bae harita keneh kumaha lantaran besi kambeueun ku batur oge sorangan ge teu betah. Urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun najis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegerahan dikumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya. Atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah. Sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate moal bisa diteundeun ku dua perkara. Lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta, mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta, berarti moal bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia moal bisa. Moal bisa. Akhrij hubad dunya min qablil bika. Keluarkan cinta dunia di jero hati anjeun. Fa inilah ajma'u hubbi wa hubbad dunya fi qalbin wahidin. Kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate. Hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa. Berarti di jero urang di jero hate urang renungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah. Cinta ka mobil resep. Cinta tante resep, ai cinta jeung resep, oh eta gane. Ai ka motor resep. Resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep itu. Berarti siapa lo bakal resep jasa ka resep. Berarti teu cinta ka Allah. Teu cinta teh ka Allah, kajeun teuing ngomong cinta sungut doang. Jadi kurang kadeuleu dina prak-prakanana. Praktekna. Awak Aisyah cinta ke Allah, cinta. Ai kadang dia henteu. Mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon? Mobil teu boga, motor teu boga. Teu bogana emang sia cinta apa teu boga? Teu boga eta mah. Bohong tak kagos kitu teh. Tah mah ka Allah henteu ka dunia henteu tungtungna mah. Henteu ge eueuh, cinta cinta bae. Renungkeun tafakur ngaranna. Dek datang ka ira atuh cia cinta dunia. Aju atuh ulah dagang bae. Ji, lain ulah dagang ulah resep. Dagang dagang bae. Sebab mungkinna loba kepentingan. Pamajikan mah pan kudu dibiayaan, anak mah pan kudu dibiayaan. Masjid mah pan kudu dibangun, majelis talim kudu dibangun, ketika perang kan kudu dimodalan. Ulah sote cinta, ari dagang mah terus. Jadi atuh cenah kiai hete mah hese, mangkana kudu ngaji ge. Makana kudu ngaji. Nu mentak ka ditu na aing mah cinta dunia cenah moal dagang. Awas ya mun teu dahar kumaha sia? Hah? Ji ieu tuh kudu belajar. Tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah. Ja aing mah geus teu cinta. Paling ge 2 piring aing mah sapoe. Tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana. Pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang. Atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentak tak ieu bangsa-bangsa kiai anu tasawufan teh can nyahoeun cara hirup can nyahoeun kumaha urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ya bukan jeung cai putih urang nyaba ka imanyana nyana ngahareupan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh
kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu. Jak Kangjeng Nabi ge jago puasa, jak Kangjeng Nabi ge jago zuhud pangjuhudna moal aya tanding ka Kangjeng Nabi. Ketika aya tamu suguhan. Tamu mah tamunya namanya geus nya nama deuk puasa mah enggak. Nek teu ngadahar sanggup los, tapi ketika aya tamu tanya, geus dahar tanjan. Encan sarua. Sia cak tamu teh sudah deui. Apa di mana ya? Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Kuari jam 11 candahar ya berarti paingan kesangan bae budak. Atuh ayana. Tamanya nama puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tak suguhan. Lamun moal nyana ulah karep janana di gunung bae. Nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapangi geus teh disuguhan ge nyana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teu bere cai-cai acan tasawufna teu boga guru teu maka jeung kokomat suguhan tamu mah selos jang sia ingan henteu ingan teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadahar poe kos kitu ieu jeung temen teu ngeunah. Jadi lah orang dek nasawuf si gade ieu mah aduh cenah aing nyoba ka kiai anu aju kunaon nya mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeun aju na ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah eta salah teh kos kitu. Kangjeng Nabi urang contoh si Abdul Qadir coba urang contoh unggal poe nyana puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu. Masya Allah. Jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah tasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini Kangjeng Nabi ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Qusay wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ini adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasulullah sebagai utusan Allah nek nyampaikan bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard Kangjeng Nabi kula ieu adalah rasulna uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya punya nama telok bohong tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae panah ini ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang ku urang geus diminyakan pangeran ku urang teh geus disuguhan pangeran ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang ieu si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ieu ngobrolnya jeung barisjana jahat naon apa eta Muhammad batilok bohong heueuh tilok bohong aing geus nyaarti jasa eta budak bener jasa bener tapi pala ieu mah urang deuk ngabenerkeun bae kitu ke heula ulawak heula tapi kan nyana eta lamun engke kurang teu dipercaya aju engke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha ku eta aing sieun ge Abu Jahal yang sih ini kan Muhammad sebenarnya jadi diharap mah biasa aja teh tulak cangkeng ditukangin mesieun kanu bener mah sanu teh sieun kanu jujur sanu teh sieun kabeh ge kanu jujur mah nu mantak jawara tilok kadegetan kiai kunaon sieun ku jujur ai ku jelebana mah sapira kiai ditikem ge atuh ya komo leutik mah tapi ku jujurna naon sebabna jero hate aing kanyahoan ku nyana pan bisa kanyawan pan al mukmin miratul mukmin mukmin teh kaca jelema mukmin
urang lamun ngaca kan usaha handapeun yo tuh hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna naik teh kanu akur ja akur teh budak kacana dikaca ku urang teh sia jeung aing akur teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna aing teh naik ka luhur itu mah loba salatna aing mah rada saeutik ngaca tah rada kurang teh loba omong tanya geus teu loba omong tah keur ngaca tah ngaca dek bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah ka ditu lain alakuna nih sia kudu teu nyaho bae mung si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya naon teh jadi kumaha teh urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kunaon teh atuh pan geus sia mah aing ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon gitu geus loba omong selantaran pan aing loba kabeuki keneh di nomor HP aing loba HP nyasar kumaha sia geus aing kanyawan nomor HP aing itu kiai eta mah geus kanyawan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut mah sapira kiai disintreuk ngancleng tapi etana teh aing teu kuat teh isin jadi teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain di tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus loba omong tak kita ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca. Nah urangnya lamun selalu ngaca kos gitu teh jang introspeksi ditita al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dieu sia tuh dia tuh kadol aing da kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cakir apa jar kaca nu di lapan gitu tah cara tadi tah lain orang baik nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Syabdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin masyarakat tetep teu percaya teu ngarti maksud ngaca kumaha sih cek Tuan Syah boro-boro jadi wali sia mah kitu ge teu ngarti maksudna ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut kadeuleu awak eta ngaca jadi disurahkeun ku Tuan Syabdul kieu ngaca teh model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan kacana akur deuleu kacana nu leuwih heran kumaha teh perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang ku hari boga beungeut kasep boga banget kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu takadina ka kasepan teh barang geuleuh itu kan ngaca nah embung lah jeung eta mah aing saingan eta mah ngaca ngaranna eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat bola aing ngaca sia ka aing nya mah terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna bola aing dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung hudak aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing eta hayang mulia liwat aing mah artina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir
Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nah ye cek Abu Jahal teh, cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya, tapi pelebah ngaganti pangeran make lain. Kehelanan ke aing masih pakai perhitungan gini. Ulah sasablakna sunggut sia. Sebab sia lamun pindah pangeran kuari ka Allah khalaqus samawati wal ardh ninggalkeun usah jeung lata. Ieu pangeran urang deuk dikamanakeun. Sakena pangeran lu. Waduh, geus diminyakan, geus dipuput, geus dipandian. Deuk dikamanakeun pangeran. Kos tu bener tapi ondo eta ngomong. Artinya pangeran, ya Allah, leuwih-leuwih orok sama pangeran. Lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran. Tetep kata Abu Jahal, manya orang, waduh pangeran, wah, dihina Kangjeng Nabi gua Abu Jahal, awas ya Muhammad, lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran, aing kajen kukumaha lu bertindak kasia, awas ya Muhammad. Abu Jahal langsung ceramah, wahai para ahli Mekah, kamari ieu manunggaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas, tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan ai pra aya ngaganti pangeran. Awas ulah waka percaya ka nunggaran Muhammad, awas ulah waka haju pra iman bae kanu diimani ku Muhammad. Deuleu jahal deuleu mbah maraneh kabehan hayang naon maneh kebutuhan datang ke embah ka dieu. Wah nuturkeun Muhammad, awas. Watu masyarakat manggeus kukumaha ge asal dibere beas bae. Asal dibere roti bae, asal dibere duit bae, geus bae kos pencalonan lurah teh nyaho bener teh nyaho salah pokona asal dibere duit. Sak kadituna kaduhung aya. Pencalonan bupati asal dibere duit bae pilih kaduhung aya jeung urusan negara. Emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum Abu Jahal. Alhamdulillah ya Rabbil. Ya ada Abu Jahal kan itu. Hayang beas datang ka aing, hayang roti, hayang terigu datang ka aing, hayang duit datang ka aing, nu penting sia ulah iman ka Muhammad. Buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh. Direkrut kunyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun, Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun. Masya Allah, timbul prihatin manusiawi ngaranna. Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti, tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya. Nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna. Heuh jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu? Neuleuh nyana kaluluhurnya ka Abu Jahal. Baheula Abu Jahal teh kos kitu tateta lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didat-kandidat nu aya di Banten, nu aya di Indonesia, khususnya di Jakarta jeung di Banten, komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah ka Indonesia goblok. Jadi orang lalu baca sejarah kabaca kabeh gitu. Kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, kamari supermi di beda-beda sabaraha. Ngaku atuh sia. Tuh. Dakwah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang. Urang dijen ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah. Kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal ka ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh, si Kangjeng Nabi poharam dakwah deui ka belah kidul sarua.
dakwah ke belah wetan sarua, dakwah ke belah kidul ke kulon sarua, ke belah kaler sarua bae. Terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengikeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh. Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh, tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh, Sayyidina Umar mah geus kakerot bae, teh Muhammad macam-macam bae. Teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar. Aya bae segala pangeran segala naon. Lah, hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar. Ka pangeran-pangeran. Sayyidina Umar mah kos kitu. Aya dulurna nu awewe asup Islam. Sia kuaing seret cek Sayyidina Umar. Segala asup Islam segala naon. Sayyidina Umar galak jasa. Galak jasa, Masya Allah. Yes, terus gedekeun. Muhammad ngaco. Umar eta. Waktu didukung Abu Jahal ku Sidina Umar, didukung ku Abu Sufyan, didukung ku tokoh-tokoh tegar Abu Jahal teh. Yes, Abu Jahal sok kan masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Kangjeng Nabi sedih prihatin. Ya teh Rasul diangkat jadi rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun, sedih Kangjeng Nabi teh. Sugan teh mah begitu diangkat jadi rasul dakwah haju daraekeun jelema henteu. Cacak Kangjeng Nabi diangkat rasul ku Gusti Allah, diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim, jelema henteu langsung iman. Atuh komo si Udin nu balik pesantren mah. Balik pesantren haju hayang dituturkeun bae, atuh salah. Diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah yang kadeuleu ka Gusti Allah maca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang karak balik pesantren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai curang ngaraji kanyana din sia iya bagus ada boga pagawean ya tuh kula mandeg pagawean dan susupira udah ngabersihan masjid ngompak bae ge bersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia pesantren sabaraha kebal tetulanyakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan ajo atuh ku hari mah atuh ka handap-handap geus wisan ya geus kebal berarti sia pesantren kieu bae tuh din gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah jangan musajen ge bisa kitu heula tah tawadu ngaran henteu ieu urang magahan ngaji bae le di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun limaan mah lobaan amat ceukna teh mun duaan mah daek lah ulah limaan loba teuing ngomong teh kitu heula ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat nyana bener tah henteu pembohong apa lain besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungkeun masyarakat ge ulah ngajakan ngaji ka masyarakat mah tembongkeun heula jati diri lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan geus jadi gula sireum daratan mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur pahit cakena teh mah atuh kitu heula jadi santri aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat wah asana ieu mah pipeternakeun ayam ya dipeternakeun gajan kumaha ge lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok ti Hangawi leutik mah hiduaneun ge datang urang dinya eta jangan ada lah besi anu ngendong we di dieu tuh sederhana tapi pasti sederhana tapi pasti karena Bos datang kolotna ieu lah teh nu ngaji hamil dia tah ieu atuh betaheun teh moal atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana tuh geus aya tak wari mah 5 geus teu mahi teu kudu minta bantuan ka bupati ka camat ka lurah duit lu aya gunakeun heula bego
sapira meuli awi opat deui panjangan ieu ku aing ka dieu ieu make hateup ka dinya tah set beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangun aku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mang hajinya ih Mang Haji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu Mang Haji mah ieu mah atuh neangan maneangan bae teu eta hebat kan bahasa teh ngeunaheun kan udah ngabangun ge nah ieu mah atuh aya Mang Haji leuwih mah tenan heuh Mang Haji mah aya leuwih mencan ngan ieu tuh hayang bae jang pi akhirat teh oh geus kadinya pikiran Mang Haji geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji ngan senang hati lantaran Ki Haji nage teu kapaksa sebab naon pikiran anak geus jang ka akhirat geus teu kapaksa coba orang yang proposal naon teh budak pondok pesantren bener teh itu budak kajina can pugu nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbang lah baceleh bae 200 salah aja sapan itu salah urang nah salah jelema keur neangan duniana dipake ka hayang ku urang atau ngamuk ulah wae kaeulanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditoel mah ku Gusti Allah ji di lembur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeuli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh mulai datang Waalaikumsalam ji si cuma magaan ngaji alhamdulillah itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun itulah mengaji ye milu ngabangun aja ulah mengaji lah kan sia ulah ieu bisi mengaji ribet non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mengaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorang asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan proposal mah geus datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicetnya dicet ku Mang Haji geus tah iya tah tah naon tah geus kitu ai geus ka akhirat mah teu tah geus jalan lagi tu ka salat bae kumaha nyana enggak akhirat mah yang 4 rakaat salat yang 5 yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene Masya Allah nah jati diri santri heula ulah sok haju neangan proposal komotan cek Tuan Si Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salaf ketika datang ila abwabis salatin ketika datang ke lawang-lawang sultan ke camat ke lurah ke bupati batal jadi kiai na engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na eta cek Tuan Si Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae urang dihadiahan kudu izin ka Tuan Si Abdul Qadir mantak kiai nu sok nyebarkeun proposal teu izin ka Tuan Si Abdul Qadir teh mah kos kitu dihadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh kiai ulah geus bae aceuna nu nyumbang ya tong geus sakitu aya paket heula tauhid urang dihareupeun Allah Nai Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun lain bae Abu Jahal Abu Sufyan jeung Abu nu lainna bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih aya kasedih Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi taya turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas
aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyanya kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus kajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kala kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah. Tuh, mentek ieu aya teh ngababera nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu. Ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kapirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate ilmihim lantaran nyana nyarahun anaka sodikun anjeun bener teh Abu Jahal nyaun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyaun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hatena mah tetep mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang bae Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kapirin tapi sabenerna mah kapirin teh ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikeun ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cek Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atuh pan percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ka ayat atuh ai ka ayat teu percaya ai ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng padahal mah teu percaya bae geus teu percaya ka ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad Kangjeng mah ieu mah percayaeun teu percaya ge ka ayat-ayat Allah atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh pas saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek eta tadi nama lindek-lindek japati ai ka beladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku Waduh, barang dijelet dari surat nanti yang pohara jasa eta panjana ngalentuk bae terus bae tengeuna dahar tengeuna sare aya babaturan aya kunaon ngalamun bae tadele surat barang didele suratna bener bae dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan ambo sakumaha teh luhuran ke atasan bantah perlu diperhatikan mah tuh ban sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu sekian serwiti jam jasa bantah batu pohara jasa tanpa bahasa geus teu dingding haling deui nu antaknya ngalentuk bae tak kapagi ku babaturanana sabenerna mah lain teu bogoheun aing nyaho jasa aing leuwih deukeut ka sarwiti tibatan sia ai sabenerna mah aya hatena mah bogoheun ka sia ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun saha sih teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleu jeung bulan ge atuh jangan sia pan tenang da ka hate tenang padahal mah atuh lamun bogoheun mah eta ditarima teh tapi pan nasehat geuleuh lain teu bogoheun ka sia mah atupan buktina awe-awe itu ge kan barogoheun ka sia eta mah ku sebabnya na geus dijojokeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah kaditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar we oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho bogoheun ke ieu sok ngomong-ngomongkeun sia bae
padahal mau ngomongkeun teu bogoh ngan disumputkeun eta nama sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa da artis ya geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam jeung nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan teh mun kitu aya putih gede adat teu hayang aing ngadon ngajang jauh aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pangteresep-teresep kana hideung ajo aku batung malah kawin aing malah tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya tuh masyaallah fa innahum la yukawibunaka Muhammad ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar teu ngabohongkeun ka anjeun pisirli di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener walakinaz zalimina wa bahu walakinaz zalimina bi ayatillah yajadu ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teu resepeun teh ka ayat ka anjeunna mah resepeun masyaallah lamun cek ahli bilagah mayat wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di ditu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak dhamir kunaon tu qablah dina dizahirkeun walakinnal zalimina bi ayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum bi ayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna dhamir ditendenan walakinnal zalimina eta ngaranna iltifat wal iltifat wa wal intiqalu min badil asali bila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia naon rahasiana rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnaz zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kuzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Ibrahim nenek moyang bapa moyang baheula tetep kuzibat rusulun min qablik sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun nu manta Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna nu manta Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna nu manta Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke kuara dibohongkeun heula ku kaumna jadi cerita-cerita rasul teh teu datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna ke mun dideuleuh perjuangan anu mantep kakarak ujung-ujungna arariman mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah yeuh walaqad kuzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasabaru ala ma kudzibu salalabar kana pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya teu saetik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna tapi tenang bae terus bae lanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyanang geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul ceuk Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna
muntah atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut. Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka. Coba eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aju di zaman Kangjeng Nabi Musa itu kene Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tak nu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui. Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh bade di ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jeung nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di dieu keur ngadagoan keur nangtung bae pare ngadagoan nu nyiduhan eueuh barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinya na lambat tutur kan Kangjeng Nabi urang muringkak bulu urang mah kos kitu na teh geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah beres kok bro jeung nu di imah kaluar punten cek Kangjeng Nabi aya naon aya nu sok nyiduhan teh dirinya sangarana oh kipulan emang kuari ka mana oh nya muriang dilayat ku Kangjeng Nabi dilayat ku Kangjeng Nabi Waalaikumsalam oh Muhammad aya naon lain biasana kula sok diciduhan ieu aduh hampura sakit hampura aduh kula ieu keur muriang panas tuh izin amat Muhammad wah kula mandek iman bae ka ajeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah bu Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi engke kumaha mun aya Abu Jahal datang lah Abu Jahal tinggal Abu Jahal geus kula izin jasa mah nya kula teh nyiduhan bae dilayan pos kitu urang mah mantep jasa urang aya nu ngomongkeun bae ge saha eta nu ngomongkeun aing hah ditelus sia ku aing nya kiai leuluh tuh geus urang diundang ngariung ka tetangga aya si anu moal aing ngomong datang ka dieu mah urang aya si eta satung aya si eta aing ngomong atuh ngagedean mah masalah Kangjeng Nabi mah diciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan deuk kumaha deuk jadi panutanana kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi da kirahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teh aya nu bisa ngagantian kana ketentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun geus Muhammad kuari mah tenang bae ulah sok haju sedih ulah prihatin kakarak dibohongkeun sakitu nu bara heula mah leuwih ti kitu kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi bisa nurutan Kangjeng Nabi bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga orang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi di akhirat jaga orang disyafaatan ku Kangjeng Nabi orang di barokati umil Quran Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin